Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal hadirun, keluarga besar Sekolah Menengah Kejuruan SMK Plus Miftahul Ihsan, ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu hakun wa ghairuhu dhalalun wa kufrun. Al-mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, nu kubribados dihormat, wabil khusus keluarga besar SMK Plus Miftahul Ihsan, Bapak guru yang saya banggakan dan ibu guru yang saya idam-idamkan. Apunten anu kasuhun tetiasa seueur bubuka atanapi mubtada patula patali waktos parantos wengi. Kiai ajengan upami ngaos wengi teuing teh resikona rada ageung. Anu kahiji mubalikna rada ripuh, anu kadua mustamina sok tunu, anu katilu hasil natara puguh, anu kaopat salempang kasiangan sholat subuh. Jalmi anu kumelentang hirup di alam dunia pasti akan menghadapi ujian, tantangan, rintangan. Aya jalmi anu diuji ku Allah ku kesehatan. Saha contohna Nabi Ayub alaihissalam. Dia sakit kusta, dia lefra, diusir ke masyarakat, bisi penyakit tepa. Sadayana istrina gugat cerai, tewe ke pengadilan agama mun aya harita. Kabe hayang rak-rak talakti Nabi Ayub. Hanya istri pertama yang tetap setia kupingkeun ibu-ibu nu dedeuhnya ahmah anggar we geuning nu kolot-kolot keneh. Kain cukuri di Madinah sejarah. Nabi Ayub ujlah mengasingkan diri di guha. Dina hiji waktos Nabi Ayub alaihissalam hoyong tua artosna teu ditampi ku tukang dagang patula patali sieun aya panyawat tepa dina eta acis menetes air mata berlinang. Nabi Ayub diuji ku Allah dalam bentuk kesehatan. Di dia ge aya ajengan jalmi anu diuji ku kesehatan, kusta, lefra, stroke, diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, kanker rahim, kanker payudara. Nabi Ayub sakit tetap ibadah. Jadi lamun di lemur ieu aya jelema anu gering teu ibadah, salah, ujahnya tidak diterima. Da Nabi Ayub gering oge ibadah. Yang kedua, ada orang yang diuji dengan anak. Masa saya harus mempergunakan huruf qasam? Wallahi billahi tallahi. Nabi Nuh berdakwah begitu lama. Nabi Nuh berdakwah bergebu-gebu. Anaknya kan durhaka. Aya wae ujian mah Pak. Awak cager budak bader. Salah ku anak teh ya Allah. Kamari masantren ka Sukabumi balik jeung Ramalina. Kita kuliah teu angeus-angeus, hayu we di Bandung wisuda acan. Kesel ku anak teh kesel. Waktu na ngaji kalakah cicing di warnet, waktu na salat berjamaah kalakah main PS. Kesel ku anak. Kata kadengekeun ngaji nanti bari nyarane we da keur teu ngeunah hate, kesel ku anak. Amburannya kan nyararane. Matak nyarane ge keur bete. Kesel. Ada nggak yang diuji oleh anak? Banyak. Anak nama bager berprestasi ranking 1 kemarin ikut musabaqah tilawatil Quran juara kahiji tingkat provinsi Banten. Kemarin ngilu musabaqah qiraatil kutub lomba baca kitab kuning juara kahiji dalam kajian fikih seperti Safina dan Fathul Muin. Anakna pinter, awakna cak, diuji ku Allah salakina teu soleh, pagawean ngan mumus. Kesal ku salakina. Dipenta beli tegablak, alina kopiah gocap yang nyen eupan.
Hari eupan inoy tongkol krohto nok yang menikah koneng nari anak dam jeung baslum. Cek anak naing daripada jadi budak mending jadi lauk. Aya nu kitu. Nyata salaki ece. Ya hiduplah. Hidup. Aya nu diuji ku salaki. Wallahi billahi tallahi ada ujian. Boga salaki teh hayangna, boga milik boga rezeki teh nabung atuh hayang umroh, memeh maot. Boga salaki teh yeuh memeh ngalaksanakeun ibadah haji teh cing atuh ayeun teh umroh heula, memeh mah. Bu, ibu, kesal aku salaki. Boga milik boga rezeki teh ngan mulian manu. Hari manu make eupan segala rupa nog puyuh make salada sangkan sorang nol. Isuk-isuk imanian bari dipoekeun hari pamajikan jadi buntu diantep. Kesal ka salaki teh da dedeh keneh ka manuk daripada ka garwa. Aya nu kitu. Minantu ece. Ya pastilah yang namanya ujian. Aya salakina soleh, daek sodako, daek infak, daek jariah. Budakna ranking kahiji berprestasi soleh dan solehah sabik dan berkualitas diuji ku Allah pamajikan seperti Nabi Lut alaihissalam. Ujian dalam bentuk istri, kesal ku pamajikan. Ngan unya kan, pagawean. Tupperware nganyuk, Sophie Martin nganyuk, Duster nganyuk, sareng sapoe. Imah kuatan leduk, ku tukang kiribit. Sertifikasi cair beak dipakai dalangan tabungan. Aya gitu. Nyata teh pamajikan bapak. Yalah hidup ngarannya. Pasti ada tang, pasti ada rin, pasti ada uji, pasti ada cok. Betul. Salaki solehah, pemajikan soleh, budak sabik berkualitas, diuji oleh Allah dalam bentuk miskin. Budak hayang kuliah ka UIN, budak hayang kuliah ka UNPAD, budak hayang kuliah ka IBP, otak pintar, ulus urang, miskin dalam kehidupan. Batur mah imah make parabola, imah kan paraseuneu yang lu. Batur imah na minimalis, ieu kalau kabilik kinis. Batur mah budak gede ge mobilna teh es kudo yang ada dorong es cincang. Batur mah tingali gogobrokna ge make kamper kayu jati ditutupkeun teh gablek da puguh jelema beunghar. Ieu mah jelema teh balangsa tina jengjeng ditutupkeun ge malarang. Itu cara nu beunghar gablek. Lengekeun sia nu beunghar. Gablek pantau dibuka dapurna koreng. Hari ngaji hayang kos jujuan si hari amplop lemah pret. Hanya tinggali moal lila kieu nama. Pan lah poin kang cina anda ngaji ya kanu sabaraha dibere kuyuhan daek. Gedae urang mah teh ikhlas. Ibu, ada kan ujian seperti itu dalam bentuk kemis, dalam bentuk penyak, anu Quran, anu ku pamajik, anu ku salak, aya anu ku dulur ajengan. Wallahi billahi tallahi, Nabi Ayub alaihissalam dibenci oleh saudaranya, digebruskeun ka sumur, bebeja ka bapaknya, Yusuf didaang ku serigala. Karena ge hirup kiai aya wae ujian tantangan cobaan teh. Dulur ngancam. Paloba di dia demi Allah anu teh dulur, anu teh akur jeung dulur. Lain beja perebut warisan. Buat baul bangkena bangkenu teh akur jeung dulur. Ai dulur jadi deungeun, ari deungeun jadi dulur, lebaran daratang. Nah, ari saya eta. Sel aing da gablek dulur teh. Sawah digarap, imah dicicingan, ari warisan teh dibagikeun. Aya nu kitu. Tahu amane. Baik. Dengarkan. Pemuda ini mahasiswa. Dengarkan. Apabila kita dihadapi hal-hal seperti itu, ATM, Allah tempat meminta. Jangan sampai salah kaprah, diuji dengan kesakitan, aral. Inna ilmana harfu taukid, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Apabila bapak sakit sabar, kiparat hancur lebur dosa kalau kita sabar. Lamun teu aral, sekarang menggering teh. Bidan karasana, hayo we ngayer. Omota dokter,
mahal unggul anggar batu kai sabar gering teh inum kabeh obat batukna cek aki. Nah si Ujang teu batuk cager modar sing sabar atuh ngadang ubar teh 3x1 ieu dihakan sabotol orang nggak sabar dibenci oleh sing sabar boga salaki nguseup wae parekoskeun wae jeul kalau kamu di parahu saya teh gede sing sabar ulah aral sabaraha teh ka salaki teh rumah tangga jeung sia kamajuan hayang maju aja ngilu sakana truk ngilu tuh kabayang ngilu maju sia sarwana jeung salaki nu merah tangga jeung sia cenah teu mawa hoki batur tingali goblok aralo sia mah mawa balangsak pamajikan teh balik sia kabayang anakku mah bobo dua anak ikut tengah jurukeun ari ieu TV jeung lamari gono gini milik maneh bawa tapi bawa lamari bawa budak aing ngelong atuh ngenong nggak bisa dengan kasar harus dengan itu jelema ayeuna mah ari gering-geringan lolobana mah di titah ka pengajian mah ibu bade ka madrasah loba seusehan ibu bade ka pangaosan manawa-manawi ieu teh mun seueur istri kaeun ibu bade ka madrasah pangaosan hari seueur halodo teh hujan kaleueur dibere ku Allah halodo da kala kaun dewe sama budak hidik OTW tuan we sarwana jeung salakina saya mau tanya ke masjid berapa kilo jarak tempuhnya da eueuh anu ka masjid 1 kilo eueuh nu ka masjid setengah jam eueuh tapi hese suku teh dipake ka masjid teh lain beja lain cenah benar ya ini musab sia cengan sama ari ka masjid nyadari awak nyadari jadi sambun nek usap mah daguan gering sama ari musab cekelang cengan lain seuri saeling. Jadi nggak ada lah alasan kalau orang sakit tidak beribadah. Om Nabi Ayub saja sakit beri. Ini hara rese. Di tablet akbar pengajian hadir ngadengin kenungkul. Datu udunan itu. Orangnya nyaho ngadengin kuul. Sorry mana mau udunan itu. Sakit. Sorry eling aja. Sabar, betul. Tak ulah haral. Mendidik budak gitu tak pendidikan berkarakter akrimu auladakum muliakan anakmu bukan dengan kasar mendidik anak imai ka budak awas yang mau ngararoko ari guru waduh sama waduh ka budak ulang ngaroko ari guru waduh marterak setemuan pemengir gitu oke ayeuna mah lain ku cungur ku bukuan lain ku sasorong lain ku huakau lain ku gublak kaprok keteladanan etika akhlakul karimah benar dengekeun waduh di sana paparudak urang ngarokok waduh sarwana di pamajikan ka anak kudu busana muslimah tutup aurat ari ujung kudu bulan awewe ayeuna mah ari kiung teu resot si androk merosot jelema ayeuna mah ari lingna kubur saja jika nunggu si market kiung kubur saya aing mah beres dilaan demi lagi aingnya harut ararat bayung anak mah apa nu sapake tium jeung nutara make tium hek make nyengsel nutara make tium mah nyeng tadi omekeun atuh kan nyahoan apa majikan satu tuh mungkin saya tahu mereka anak orang bos balik cara coba ini sap ngadidik budak kudu sap lima budak tadi ciritan jajan wae saja baru budak nanti budak nanti gering cek hidung nanti rek mang ngabon ngapa ya itu mamanya anaknya ngomong sabar nyiwit nggak bisa lah jadi pendakwah kudu sabar deket prek jam 10 aing ini sakit dirimu sabar we dang kayak ditambahkan ibu jadi mulai masalah yang memberikan taufik hidayah dan inayah itu Allah. Setingkat Nabiullah Ibrahim Khalilullah tidak bisa memberikan hidayah.
Muhammadur Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Nabi Nuh Kan'an anak durhaka, betul tidak? Sing sabar, aing ngaulak ngauruk barudak teh. Wong sosorongot popolotot ka budak, ka pamajikan molotot we. Mata pamajikan teh begang da dipolototan wae. Ampuranya kana baraga. Dipariksa ka bidan normal. Dicek ka dokter penyakit. Penasaran awak teh begang-begang teh. Dirongsan teh ka rumah sakit Palabuhan Ratu. Ditingali teh kamar salaki keur molot. Ampunan kana baraga. Rongsan enjing. Cek teh begang. Tuh di ditu baraga ini tamu. Rongsan isukan cok. Bilang dong sama suami tidak ada kekerasan dalam rumah. Bahasa itu dalam kitab Risalatun Nikah. Nahi haram lo menampar wajah, haram menampar dada. Nggak boleh kiai. Istri mah harus dilindungi, betul. Pandang dong istri penuh dengan kasih. Malu molotot. Banget udah senajan geus pakai negeri oge aya dipolototan wae mah. Ampurannya kan baraga. Tidak ada kekerasan dalam rumah. Pandang dong anak dan istri penuh dengan kasih. Jagalah. Jadul teman. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Dengekan kali, wuduat. Sok bareng, jagalah istri, jangan tangisan, tangisan. Jagalah suami, jangan kau khianati. Berilah izin kalau berpoligami. Makin luas ya. Ayo jelema nu ku nafsu lain ku ilmu teh. Dengekeun. Yang tidak boleh zina demi Allah. Yang tidak boleh selingkuh, yang haram adalah mesum. Poligami dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak dilarang. Dengekeun aja nang hukum kudu jelas. Ayo nyanggung sia diomong-omong, ari nu zina diantep. Nu zina harus ada sanksi hukum. Yang mesum, yang selingkuh. Ayo nyanggung kebeber diomong-omong. Sekarang yang ada kasih cerita. Lain bohong. Ari kiai nyanggung sia diomong-omong, ari artis zina diantep. So kamari aya artis nu zina dipenjara kalah kabeuki laku. Nah kiai nyandung teu laku. Urang ge lain teu hayang, teu laku. Urang ge hayang mata keluar kriuk oge. Sudah anu herang rarumek Bu, sahab. Yang kedua, malah. Nah besok saya sekarang nginep di pondok pesantren Asatibiyahnya yang di Pelabuhan Ratu. Saya nginep di sana. Nggak jadi nginep di Sawana enggak, di pondok aja. Dulu kan sama-sama pesantren di Manonjaya, Tasikmalaya, Kiai Haji Khairafandi. Saya dulu kalau sekolah asli dan pesantrennya pertama Samsul Ulum, Gunung Puyuh, Sukabumi, Jalan Bayangkara, Bencana. Baik, Ibu tolong didengar. Yang pertama harus sahab. Yang kedua, ajengan kiai, lamun aya masalah teh baca di Al-Qur'an. Wal mustaghfirina bil asar, hendaklah memperbanyak istighfar. Nah, mungkin kunaonnya anak orang teh itu ya Allah ya karim masal tempo dulu kita lebih dari itu pepeling berurang buruk-buruk itu papan jati hade goreng ge anak sorangan melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng nu hade bakal menang nu hade nu goreng bakal menang nu goreng. Kenapa anak seperti ini? Mungkin ibu dulu seperti itu gitu kan. Orang punya masa lalu masing-masing. Sedekah istighfar ya Allah. Wal mustaghfirina bil asar, hendaklah kau istighfar sebelum melaksanakan sholat subuh atau sholat fajar. Munajat ke Allah setengah opat gugah. Dialingan ku hayam. Ulah jongjon, ulah sare, geura nyaring tos setengah opat meunjeunna tahajud. Tos waktosna qiyamul lail, tos waktosna muhasabah, tos waktosna istighfar diperpanjang. Awal waktu sholat berjamaah di masjid. Biar ada ketenangan dan keberkahan, sholatlah berjamaah di masjid. Apalagi dahsyatnya keutamaan sholat subuh berjamaah. Masya Allah ya karim. Salah satu sholat yang dihadiri oleh malaikat adalah sholat subuh.
Tidak ada sholat yang lain kecuali sholat subuh yang 2 kali dikumandangkan azannya. Baca itu dalam kitab. Kenapa sholat subuh kok kumandang azannya? 1 azan awal kan? Betul? Bapak pergi haji, selalu ada adzan awal. Kalau di Madinatul Munawwarah, di Mekah, di Mesir, di Palestina, saya beberapa kali pergi ke Timur Tengah, selalu dikumandangkan azan awal. Saking padilah keutamaan subuh hebat. Yang kedua ada azan, ya kan? Yang kedua azan subuh, yang kedua kan azan awal. Nggak ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya 2 kali azan. Ya mati adangan dikongkorongakan ke ya Allah sarare. Cek jelema nu teu eling tah saha nu reuneuh. Cek hayang demi Allah aing teu memperkosa. Aing rek lapor, aing ka KPK difitnah wae. Cek hayang TPP linggera nyaring ulah kajongjonan. Kana ka saha nu reuneuh. Nyata hayang teh nyerieun hatena teh ku jelema teh. Mata kamari hayang mah curahat ka sapi. Sapi urang mah nyeri hate ku jelema. Urang kongkorongok jam 3:30 ti tahudang penting tahajud yang kana reuneuh cenah si anu ku urang. Urang haliwat harita ka imah si anu keur moe pare di daang ku aing teh bangsana di baledog aing ku sengat. Cek hayang teh aing telih ngajenol mah aing moal ngarampok moal ngahakan sabaskom. Geus ngajenol mah aing ge ini ngajakeun ka jelema sapi. Cenah mana ngahakanan beas rakin teh jadi omong ku aing. Dibagi kon dekan luhurna we jeung kabarayana anu pake nu miskin teu narima besar aing ku jelema ceuk hayam. Ceuk dewek sak hayam curhat saya ka sapi. Dengekeun bisa ngakan raskin. Ceuk hayam dan ceuk urang. Ceuk sapi teh maneh mah tibang kitu aing nu nyeri hate mah ku jelema unggal isuk aing mah susu dialahan digomel dikawin teu. Tuh, ibu, ibu, inginkan derajat mulia maqamah mahmudah. Namun hirup hayang mulia, hirup hayang nangtung kudu wadiu. Ya mah ari hirup hayang mulia, ari tahajud. Nggak bisa. Babenger sia batur ahli sunnah wal jamaah, ari kalakuan ahli bidah wal gagabah. Ahli sunnah wal jamaah itu ahli melaksanakan sunnah, tahajud. Kacai ari ngahudangkeun salaki teh lain ku nafsu ku ilmu. Allahu akbar, Allahu akbar. Salaki teh hudang kasiangan sanes. Tersekap setengah obat dina munajat ka Allah geura tahajud kitu ngahudangkeun teh. Ya mah ngahudangkeun ku nafsu, komo ku suku hudang teh molor. Salaki teh maneh mah teu sopan. Daripada ku suku ngahudangkeun maneh keneh ku susu hudang. Nek saya teh ka salakina saya teh moal haram semua kata tangga ulah teh bener. Di tetangga saya dieneng-eneng aya salaki diantep error sia mah. Jelema ayeuna mah teu areling Cina diantep nyandung diomong-omong sebal da ka ceu teh. Lain beja linceunah awewe ayeuna gareuh bisa rek KTK. Aduh gararining kaluar ti imah baca atuh dina mazhab Syafi'i. Wanita salehah kalau pergi keluar rumah harus seperti hantu. Tapi apabila Anda duduk di depan suami, Anda harus cantik seperti ratu. Eta bener ajengan. Dayos awewe ayeuna mah ngejadok hareup salaki saya tidak hantu. KTK, ka sakola, ka PAUD, OTW, ka pasar, gelis yang model ratu. Sarbal ini awewe teh dah. Orek ini KTK aduh make lipstick Ines. Alis reaksi ka hebos kok pun aing nyaho. Budak pons. Aya pons. Nu beureum 3 genep nu koneng 28. Wardah aya teh Wardah. Mustika Ratu, Purbasari, Haslin, itu rembuan ngalain. Eta awewe di gareulis rek kamari perpasahan, rek KTK. Minyak wangi identik dengan alkohol, tiung soya, serta jeung robani sepatu Donatello jeung bibop tas Blueberry. Anda keluar rumah mempercantik diri dengan maksud dan tujuan ingin mendapat pujian dari laki-laki yang bukan suami, haram hukum hantu. Aya hareup salaki kudu geulis pada ratu, teh eta nu bener ahli sunnah wal jamaah mah. Gak keluar ti mah gareulis sama rebred. Ge baju gararining ari sare hareup salaki ku daster isoak aing. Oh, dasterna teh ditamal. Ieu direk saena malam Jumat, kadengekeun malam Jumat, ayeuna teh malam Jumat. Beres ngaji teh cium tangan ka salaki. Wanita yang mencium tangan suami kan sama dengan mencium Hajar Aswad. Provinsi Banten menunggu pergi haji, Kabupaten Lembakan ya.
9 tahun loh, 8 tahun paling cepat. Teh balik santangtos biasanya Hajar Aswad. Asa hayang nyium Hajar Aswad. Ayeuna teh balik ciuman salaki teh kedua. Terus salaki teh eling. Istighfar yang kiai nung sia ka sarumahan. Biasanya tarara cium tangan, tara. Asa cium tangan. Awewe ayeuna mah ciga angkot. Kumaha setoran. Tadi diberi duit 1 juta mah ngadangkak sia molor siga kakak. Diberi duit gocap nyengeng sama. Itu eta arek moal haleudang. Teuing awewe ayeuna mah latre salebana teh. Salaki meuli emas, anting liontin gengge, meuli spray my love kintakun eterna, meuli tium soya Elzata, meuli spray my love kintakun eterna. Iya tadi pasar si abalanya nek mani ku Cihaneut. Ari salaki rengo manek mani lain, kalauat. Sebel kasih aja teh dah. Keluar timah teh kudu cigahan. Lamun hareupeun salaki kudu geulis modelat. Nah gitu. Taina teh malam Jumat make lipstik, eta teh nu imes anu rasa strawberry. Waktuna molor siang makan cilok nyereng teh. Awewe aing balik salaki nyanung kokosodang maneh. Ai salaki nyanung lewe sakos peju. Eta ku maneh diantep tadi servis, sadal aing ada. Servis salaki teh moal lain hati atuh. Balik sholat isya teh ka salaki teh arek mamam rek memem. Arek tuang rek tumpak. Bade cai bade nyai. Kudu kitu ka salaki teh lain buat baut bangkena bangkenung. Lebaran lila keneh taraweh acan, tadarus acan, geus ngomong ka salaki, meuli baju teh ayeuna nungtut. Oke mah taroreng, budak gini bulan puasa teh sok cara rape. Putar sedikit dah hei, wanita yang memandang suami penuh dengan kasih sayang seperti memandang Ka'bah. Awewe nu ningali salaki ku dedeh kunya aku eman saruang ningali Baitullah Baitul Atiq. Tetep salaki teh ku dedeh kunya aku eman saruang jeung ningali Ka'bah. Komo salaki dah hideung apa jiga Ka'bah? Hampurannya kan hari hideung. Atuh da teh hideung kumaha ngan hideung wacai. Ibu perbanyak istighfar. Ya Rabbi bil Mustafa Malik makosidana waghfir lana Madoya wasi'al karomi. Eta munajat sholli sunatan tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita sudah berwudu, suami masih tidur. Percikan air wudhu ketika Fatimah membangunkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Aisyah membangunkan sang suami Muhammadur Rasulullah dengan percikan air wudhu. Gitu ngahudang geus salah kita ucai sama saemer. Urang saya sahur mah mun moal diberesan, salah kitu sahur pingsan. Lain ku nafsu atuh segala ruga ge ku ilmu, komo ku suku. Bu, Bapak jujur, berapa orang yang tadi malam melaksanakan sholat tahajud? Nyata tuh melihara rese, ari hirup hayang mulia, ari amal petot. Yang kedua, kalau kita ada masalah, masalah ya karim, subhanallah. Selain kita harus sabar, selain kita harus melaksanakan dan membaca istighfar, sholat bersamaan awal waktu di masjid dalam kitab Durrah sungguh akan menyelesaikan masalah. Yang itu lalaki aina, lalaki entong awewe. Barang siapa yang tidak sholatnya berjamaah, baca itu dalam kitab Durrah, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan hartamu bagi mereka yang tidak berjamaah. Ngomong kabatur ahli sunnah wal jamaah, ay sholat di imam, ahli bid'ah wal gagabah dengekeun. Ahli sunnah wal jamaah itu sholatnya harus berjamaah di mas awal. Dia ngomong kabatur ahli sunnah wal jamaah, ahli sholat di imam. Dari mana dasar hukumnya saya mau tanya? Setelah rupa teh kudu ku ilmu, setelah ku nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, heuh aing nyaulain komat. Hayang teh ka masjid lihat, udud. Ngong adan teh udud. Timpang kopi gudai mantap. Batur ka masjid lihat, ngopi. Keras salah kita teh. Salah da bagas salah kita. Hei, rasakeun hayo, boga pila. Boga kapal pesiar, boga hotel, tidak akan berkah kalau tidak sholat berjamaah. Wallahi billahi tallahi. Bagi mereka yang tidak sholatnya berjamaah,
akan banyak orang yang meninggal tidak membawa iman Islam. Dengarkan tadi nak kitab. Baca itu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad menjelaskan. Banyak nanti orang yang meninggal tidak membawa iman Islam. Kemarin di Jogja ada orang yang meninggal akibat minum oplosan, betul? Bapak tahu kemarin di Jakarta ada orang yang meninggal akibat tawuran. Mana putra putri siswa SMK? Mana saya tanya? Hei, bersama ke masjid. Katanya SMA plus. Plusnya plus apa maksudnya? Plus teh naon? Waktu sholat bambeng brong sama dekat masjid teh. Aku di sini. Cek imam teh kau ada di sana. Ya plus gitu. Batur ngaji sapina batur muin kalau ka main PS. Satan sama main PS. PS itu permainan setan sih teh. Batur ngarang ngaji kalau kan celdok di warnet ngan download. Anak-anak kata nggak tidak sama narkoba, betul? Narkoba? No. Narkoba? Bala-bala? Yes, aku sih teh. Sorry deh ya. Narkoba? Bala-bala? Oplosan? Kokosan? Hasilnya halal ya. Narkoba, bala-bala, oplosan, kokosan, tawuran, taruh, intisari, adem sari, jablay, janda. Jablay, janda yes. Ayah rana di dia. Ini bener ayah itu. Rana ngora, rana kolot liat. Rana ngora, nu hade rupa, ngora kita goreng mah era mawa. Aya rana ngora. Hade rupa. Loba bana. Ngora ge blangsak mah boga. Mun aya rana ngora hade rupa cenah dihareup jadi kiai teh seger. Mun dihareup ini bau dudukan. Hei, salatna bersah. Awal Dimas. Beri ngaji lah Pak Haji. Tara ngebahas politik lah, politik teh pokoknya politik tah. Menang itu menang, ya gitu menang serangan mati ngejo lah. Insya Allah janji manismu, leh. Aspal, renewal lah. Oh, saya memang ngaji, wengus ngaji, sholat ke masjid, berjalan. Ulah nggak bohong. Di rumah dia lamun maut disolatin di mana? Dimas? Ari keur hirup tara ka masjid. Kalimat ka masjid. Cek masjid teh Pak Guru, kalaban atuh cai-cai. Si Kasep keur hirup tara ka masjid. Ari geus mahot. Panghareup mah anjir. Bos teh main mah dihareup aja nya. Geblek eta main terdepan. Cek karpet teh amang ka mana wae. Jadi si ada makan masih dari sekali, bukan mau. Ayah nu gitu. Ya tapi nanti aja. Salori sabuk mana? Oh ayo, ikut hidup setelah masih kita ingat mau temukan di soal kayu. Untuk sopannya main teh batu nang tuh mah gowe setelah. Soal tuh main tanya. Udah kasopan. Dah angernya ka masikin sana jangan utara oke? Oh ini sudah gimana cara ka masikin yang ngusap aja di mana mau tuh rasalkan di laut. Oh ya mana? Sholat itu harayang ini. Ah iya mah sawah wae jeung kakuan wae di mana mau urang sholat teh galengan. Oh ngajagan keuyeub sia sholat. Lagi kau ka masjid ieu cenah macu we sih malak cau duk sih mah. Mau sana pun cau tuh mau teh gitu tuh. Geuleuh aing ada. Bongear sa kabatur ahli sunnah wal jamaah di sholat di mah. Dah kuring mah asli di Sukabumi pun bapak mah di leuweung datar Cibadak minum kuring di ditu tuh di Cianjur bapak teh guru SD papangi jeung mawar bodas ayeuna mah mawar berduri ya mah cek ringan salaki cina ka Mas apalagi salat subuh kan salat bardeng kan salat yang dihadiri oleh malaikat tuh apalagi subuh di hari Jumat masjid coba isukan teh so tong dibere salahin untuk ke masjid mantap pun cenah baluang sia so langsung aya hayang nawe hungkul sa ke masjid mau kumal lama masjid teh ku palupu ku papan ku jengjeng da masjid bahlamanya ca benar da masjid bahlama ku palupu ku papan ku jengjeng handap dage kulah geuning balong beres salat teh sareurik bahlama lain emut ka dosa irungnya ka cepet palupu masih kita makan halus, pakai kaligrafi, pakai karpet, pakai neon. Salat maghrib tilu jajar,
Salat isya 2 jajar, salat subuh 2 jajar. Anu adan itu, anu komat, mau jadi imam, makmum, ngadoa, ngaminan, ente kemana ente? Eta mabes emang. Manjar kita salat subuh poe, kos tengah kena podeng can dibuka sah. Dan jelema nu tara ka masjid mah rumek wajahna teh. Beda nu sok ka masjid mah umur 40 genep ge kasep we. Nah, semakin dulu ka aing itu aing. Sekolah kita. Hei, salat bersak. Nah, buktikan ajengan. Tahun sabaraha ajengan ka Mekah? Tahun berapa? 2002. Tamatu ifrat kiron hajinya. Tamatu harus menyembelih 1 ekor kambing kandang. Maklum. Maklum. Guys, anak maklum Arab. Di Mekah padang pasir. Tapi cai jam-jam itu pernah saat demi Allah. Iraha sok ada yang cai jam-jam saat. Orang pergi umrah, orang pergi haji bawa air jam-jam rata-rata 5 liter. Seluruh dunia bawa air jam-jam. Itu pernah saat berkah salat berjamaah awal waktu di Masjid Nabawi Syarif dan di Masjidil Haram. Diulang kamari halo 3 bulan bener tuh. Modal gampang OBS ya. Modal mah beroot. OBS. Kebon siapa modal di kebon sih. Itu barokah menengikeun sih teh. Ayo, jukut domba di ditu nya tinggal jukut domba barokah. Di Mekah jukut jarang, tapi domba, unta, sapi, kabir, subhada kuis mia. Tinggali domba teh baradam. Debu, batu kalau berkah. Di urang jukut di ditu domba barokah. Nu ngangitna leuwih begang ti domba. Karunya anu aing domba 60 hari 40 kilo. Hampurannya kan barokahnya. Mata ka masih kieu atuh hirup teh hayang barokah mah. Ngali kiai model ajengan. Sapopoe ngawurukan santri Isuk-isuk Safinah Fatul Muin Imriti. Berang kailani Johan Maknon, beuting tafsir, itu kasir fi dilalil Quran. Sangadeng ya jangan kiai balangsa. Sok iraha kiai balangsa. Kiai nu balangsa. Tinggali kiai mah nya ge tara usaha sampingna tinggal itu BHS. Gamis garinding, sorban gararaya, batu bacan, batu cantik. Nah, geuceuk boga salaki. Majarkeun teh kepala sekolah. Majarkeun teh cair sertifikasi. Teh samping kohok. Kohok kumahangan. Waduh. Tinggali kiai mah nya ge tara usaha. Benar gak? Sampingna tinggal di halus BHS dan menang meuli setiap pamer tinu maot. Maka lamun nu maot teh sok resep gak? Mana ini urang ngayeun maot beunghar garten. Sanu bari ngamalian keunai wah keunai amang. Sanu bari ngiring ka makam, ngalilu baru dake nangkel kana pasaran. Dangke di makam aya duit. Salat ge loba aya sholawatan. Tapi kanu balangsa mang anu maot wah tuh mang innalillahi ada kamandian mah aya rapat eueuh nu ngamandian euy mandi sorangan datang ka makam nu ngagali ge peda heueuh kuliah atuh main teh turun ai sieun kabur hujan sia teh dengekeun jelema anu ngabeda-beda jelema disiksa ku Allah dengan perbedaan siksa yang dahsyat. Kenapa? Telah membedakan ciptaan Allah. Ulah sok beda-beda. Sarua kabeh di hadapan Allah mah benar teu? Ayahnya anu kitu sok beda-beda jelema ayahnya. Ini kan lain cek urang tah. Awas lah he ibu, ari kanu balangsak mu hapekeun ari kanu beuntak datang sia ka onangan. Teu meunang sarua, komo kanu teu boga mah kudu leuwih geten, benar teu? Terus sok jelema ini mah beda-beda. Sarua kabeh lah, Allah mah yang membedakan adalah hati dan amal soleh. Lain pangkat, lain jabatan, harta, lain kekayaan. Demi Allah hanya amal soleh saja. Ulah sok beda-beda jelema. Anu beunghar daratang ngalayan kanu teu gablek marumul sia. Sebab aing mah hadiah ge sakodong aing balangsak mah datau pramen. Nah, halila Indomie. Ulah. Salat kudu bersa. Sangkan hatana barok. Sangkan maotna nyanak iman Islam nu sam.
Hei anak-anak, katakan lagi sama narkoba no. Betul narkoba? Tawuran? Ya yes tawuran. Baru dah ayo nama engkau pelajar, tapi juga preman. Balik sekolah teh serang. Ya anjing lupa sih ya. Si anjing teh korek nyerang. Kalau kena naik, saya kena tangkap. Dengekeun dugaan luat, dengekeun koin, sia teh sahid sia. Nu menang jeblus ya ke penjara, nu elek ke rumah sakit rajet banget. Peace dong, damai. Mulai bos tiga-tiga pagi men. Turun. Black jom. Hanya ya pelajar kita mah bukan prem. Ya pelajar buuk beureum koneng hejo ciga arumanias kuning. Sudah lasun pe juga teh. Celana emon pensil masuk ke nake rumah kayak kantong keresek. Sakai emote singkatan teh modal. Kalau berbadak ngakayo jika luka babayani minta. Betul pakai sabuk sia kurang teh. Jika naik tak budak teh ngajuruna di bengkel gitu. Ngomong nate Indonesia saware, kamu mau dicari-cari ke sana kamari di gokar pun. Oh, benang LCD na. Sudah, jangan dilio ke gitu. Hei, Bapak salat berza. Awal wat, Dimas, Barok, Alhamdulillah. Eta kiai, hiji kedah sabar, nu kada kedah seuristik, nu katilu laksanakan salat berza. Tamahan tadi ge kuduha, ya. Pas salakina teh kudu macul kulit tanur, nya budakna teh sakola di SMA plus, SMK plus. Bapak aya naon tak kitu aya gerak-gerak pas salaki teh bapak di lembur mah. Hei. Yo, wah ieu kesalaki teh mana? Hei. Yo, manehna teh manehna ih. Sing bener atuh, ayah. Wajar aya gablok gaji mah ayah. Ayah, tangara gaji ayah. Gusti, bagi ayah mama wakil ko, euy. Mami kemana mami? Ngoyos soal ini. Gerak-gerak teh kumaha saldo cek. Bade kiai umi wajar lah. Abi bade ka mana abi? Bade ngawurukan rotinan wajar dah kiai. Ai preman mah tong sok umi bebek. Aya umi tatawani geuleuh bebek gitu. Pak Ulan Saur Pak Lukman sholat berjamaahnya awal waktu di masjid. Bapak tadi subuh Jumat awal waktu tidak, sebelum kumandang azan Bapak sudah itikaf. Bunga salah kira-kira biar rapat pahit berumah tangga barengan. Harta bisa nggak menjamin Anda hidup bahagia? Pak Haji, Ustaz, baik naon jadi pejabat ada dijebloskeun ka penjara jadi tuntutan koruptor mah benar teh? Baik naon jadi pejabat hari didakwan ku KPK? Menikah jadi kuli bangunan didakwan ku adukan ngebul cantik. Hantem aduk terus bengkung ngebul timpa ku coklat. Mantap aing. Naon jadi pejabat dijebloskeun ka KPK? Benar? Coba jujur sama saya ibu-ibu, jangan bohong. Apa harta bisa menjamin Anda hidup bahagia? Rasakan oleh Anda wahai wanita Indonesia. Tiung Joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Avanza, duit loba, sawah lega. Bener we ibu teh batin kasiksa. Sarege teu tibra nya kena kasur busa. Merekna alga. Daangna teu mirasa. Nyagi di rumah makan ampera. Laukna nila. Caina aqua. Belasna pisensa. Sabab ngadenge beja. Salaki kagoda ku budak SMA. Kita kokoloteun jeung jarawatan. Ampurajeun kanu kokoloteun. Lain imah butut teteh hate rajet. Ampuranya. Aya cenah kitu di dia. Nyata salah kieu ce. Aya wae da tina salemur teh nu rada bagel teh da. Aya nya ce. Pokona imana teh aya pantoan. Pak, aya naon? Kata Pak Lukman sabar ya, Pak. Ya. Jangan aral, hadusap. Ulah kunap. Tapi kudu kuel. Salatna kudu berzak. Kudu banyak membaca salat tahajud, salat duh. Pak, Bapak rek ka mana? Rek ka sawah, heupan di lumur masuk ka sawahnya aya sawah tadi dia. Salakina teh ini teh ka sawah.
Nake kawas pamere geuning ti caleg. Teuing calon bupati, teuing calon gubernur, dangos loba ning rebe. Nu merekan contreng kumaneh. Mama, bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baiti jannati rumahku surgaku, rumah yang dibacakan salam, rumah yang dipergunakan untuk salat sunnah, rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sahata imah nusok dipakai gapleh mual barokah ya imah nata. Ngabejaan kan nusok gapleh tereh pae, setek kan nusok gapleh tereh pae. Nusok gapleh tereh. Tata dua paehan. Datang ke bolak dua mod. Bolak tilu kon. Kang ngadeng ya anu gapleh panjang umur. Modal. Tapi eta isuk teh gapleh kieu modal. Ece. Salahina kasau. Mah bapak angkatnya kasawah. Bapak titi disenya hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teh kasalahina teh kasawahnya. Mawah teh kokoneng ning paranting nginum. Panai di urang mah lamun kasawah sok mawah teh kokoneng apa teh nu koneng? Mere tidurna nu ka Mekah. Lamun aya nu ka Mekah walimatus safar mere 100. Balik di Mekah mere hayam teh sok dibere teko. Lamun teu mawa nanaon diberena teh totoongan. Acang doa korma opat. Salahina teh inget mah bapak angkatnya ka sawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macur, salakina di sawah, pemajikanna abdas kacai, pancurana teh curcol, cai harerang di papayes, malah kemandar kemang warna-warni, mata kresep nu ningali, mata betah nu nyicingan, imahna kitu make pager, make kibling we, jeung daun wera, eta teh simbol, leban nu eling, jeung leban nu era. Pancuran dirojokeun laku kirisi kurudul, jeung keup apu. Batur jelema beunghan ka gigi ku odol, ku kenteng. Mata sorona kanang hayam teh dipake nyika. Batur mah mau kena nage gelombang cinta, imak ka gelombang tsunami. Coba majikan teh usuli sunatan duha rakaat lillahi taala. Allahu Akbar. Budak sakola ka SMK salaki keur usaha di sawah pamajikan duha itu yang benar. Ya masalah usaha budak sakola ka SMK marayung sia mah ngecebrak ngomongkeun batur ngararumpi. Ayo ngarumpi. Batur duha ngecebrak semua. Jalan bereak di rumah ini mah heula ini nyaho. Tetangga beli termos maneh ngabola udah bong. Teu hinjeul mah ini mah nyal bereak. Batur meuli kulkas muliang. Aya krok dikrok teh beureum kalau kagambar kulkas. Teu hinjeul mah ini mah nyal bereak. Lu mati nonton Haji Muhyiddin maneh mah. Resepna ka Haji Muhyiddin teh heuras. Kemarin mah dicarekan ku pamajikanana eta teh pundung enong di infono. Oh, so jelema ayeuna mah loba jelema anu geuring mikiran batur. Orang lain senang lu yang susah, bener teu? Ya orang lain senang dia yang orang lain susah lu senang. Jangan berat jelema ayeuna mah. Batur meuli motor si hiji we sia deukeut warung. Oh sia teh motorna anyar, mun nganyuk. Ieu dengekeun da moal miluan. Mayar sia teh da. Rek nanya lamun nganyuk mayar moal. Pan cicing atuh nya moal. Batur nu gaya maneh nu galo. Dan nu kudu panas mah kenal pot heuh. Oh, ceu kenal pot teh jadi ibu nu unggul. Teuing jelema enak itu nyala berat. Ngit aing. Batur hajat diomongkeun, "Ece geus kaundangan acan, uang geus kaundangan can acan." Ieu urang mah karek balik ka bejaan dagingna liat. Astagfirullah. Ari daging hayang ribu ari kaundangan 5.000. Patak merekan ji, mun hajat ke merekan ji, selamat datang di jeung sumping mohon doa restu 100.000 hepo. 5.000 liat. Salah ngada. Ari cing 3.000 ocol. Aya dagingna hipu jeruk nage mandarin sauna gereja sare hajat ge di hotel berbintang. Asa kana ngeunah pangantena geulis ngan hanya kali kawina ka aki-aki. Daging hipu panganten liat. Jeung main duha, aya salaki ka sakola teh, ka salaki ka sawah teh duha. Duh. Kiblat arahnya mana sih kiblat? Ini. Enak? Kiblat. Ini. Amparkeun sajadah. Salih sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sadayana malaikat menganggungkan asmaul ya Rabb, perkenankan dan kabulkan doanya. Urang kalihna nuju sakola bari masantren. Ya istrina nuju duha, salakina nuju ka sawah, doangna dikabul ya Allah. Beres salat duha teh ngadoana teh ngan kieu. Allahumma in kana rizqi fis sama'i ya Allah. Kalau memang rezeki di langit turun. Udah
pinter ranking kahiji di sekolah, diberikan oleh Allah kecerdasan, kuliah di Bandung, pulang jadi dosen. Inung bapak bunga, muka anak jadi dosen. Ladang duha, lain ngocebrap, lain ngarumpi, semua. Duha, Allahumma inkan dari rezeki bisa mah, ya Allah kalau memang rezeki di langit turun. Dasar lagi ke macul, merurat kalapa. Panti libur sih teh. Besok duha, antara duha mah bom, belum. Naon salaki di sawah. Pangsil huwain kana bil ardi, kalau memang rezeki dalam bumi keluar. Dasar lagi ke macul, beluwat kalapa. Besok duha, antara duha orai. Ini mari hidup hayang bagja sama duha petot. Bapak-bapak tadi berapa orang yang duha? Lain duha, duhon, waduh, timpa kopi gede mantap. Jenol ponok ya. Hehehe, duh. Terakhir, panitia. Malam tadi saya ceramah daerah jauh. Pulang mobil saya kena operasi. Ada ini operasiannya, terus. Anak-anak harus sekolah pakai helm standar nasional Indonesia. Dan helm juga panyuk sih mah. Ongko helm juga panyuk tabrakan mau ada tuh. Benar, jatuh di aspal, banget rajet, jatuh cinta, hati berbunga-bunga. Atau mobil kuning diperiksa, wah, izin pak ada pemeriksaan. Aduh, SIM ada di supir, SNK di dompet. Dari mana pak? Tablik akbar pengajian. Buka bagasi, saya bom. Maunya orang terorisnya Satya Manis. Dibuka teh bagasi, ayah bolu, ayah bakaka, ayah jauh. Ragina kutu mayang kue ali. Cek polisi, bapak dari mana ini banyak makanan? Habis pengajian pak. Oh pak ustad, hati-hati di jalan. Tayo lagi panitia update bade uwi. Pilih ayah operasi ya. Kita balik ini teh. Izin pak ada pemeriksaan. SIM ada, STNK ada. Dari mana? Terus ngaos pak dari Gunung Batu SMK Plus Miftahul Ihsan. Buka bagasi kosong. Polisi teh bungkus haji tapi itu barang bawa orang era mampuannya orang ngalah aja naon itu udah bisa ya operasi ya. Ibu tahu nggak Louis Damar? Oh saya dari sering Louis Damar karena ada saudara Louis Damar, ada saudara Louis Damar Cimarga kan. Mau ngaji kalinya sok diberi hayam orang bener dong. Tak orang tersare kaneng ku hayam. Oh kok. Tapi teh karangkas pensangnya di Mandala pasar. Lain naon meon. Sangka berang ku hayam teh. Tinggal teh dina dus hayam teh hiji. Jadi keungeun. Janten pami bade masihan dua. Lain ari hiji teh sok disadar Pak. Isi urang teh sare punten ieu mah nya tewak ayam lah. Dua. Salut ya. Baik, terakhir. Anda ingin hidup bahagia? Dawamul al-wudu qabla ta'am yampil fakri. Siapa orang yang berwudu sebelum makan, dia tidak akan miskin dalam kehidupan. Fatimah, mari kita lihat dalam sejarah. Ya Allah, kenapa sih Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dijamin masuk ke surga? Kunaon Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sudah dijamin masuk ke surga. Kenapa sih Hasan dan Husain anaknya sudah dijamin masuk ke Fatimah sebelum memberikan air susu? Nangis Husain, nangis Hasan, tidak langsung diberikan air susunya, tapi berwudu dulu. Eta ahli sunnah wal jamaah. Naik nyusuan budak teh kedah gaduh abdas. Bapak masuk memeh dahar Arab dasel. Nyata tuh. Boro-boro kuku bage bekan jeung palmana. Al-wudu qabla nampah wa indallah syahid. Ya Allah, kenapa sih Musa Laode 9 tahun kan sudah hafal Quran kan? Juara ketiga kan dia di Mesir, termuda. Bapaknya bukan kiai besar, ibunya bukan pengusaha, tetapi selalu berwudu tatkala sebelum tidur. Allahu Akbar. Dianugerahkan oleh Allah anak yang soleh. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Ibu osok memang sare Arab dasar lah. Lembab sih emang banget teh ayo. Yang lembut lain pampras. Bapak osok memang sare abdas. Waduh, lain abdas. Waduh. Aduh, wah kena puput bangusna banget. Meuli yang listrik sabakuan kayaknya tah. Nek sare teh ab. Waduh.
dawad. Hei, mau anak soleh dan soleha. Ali bin Abi Thalib sebelum bersenggama dengan istrinya Fatimah berwudu. Itu yang dianjurkan oleh dalam kitab-kitab salaf soleh. Rasul selalu dawa wudu sampai meninggal dalam keadaan berwudu. Masya Allah ya kalian dawa wudu. Ali sunatnya. Asal tete meh sare jeung pamajikan Arab dah salah. Kuku bima. No meri dikocek make sepriet. Tak budak hayam. Anda kiai cenah kunaon anak aing salah gaul. Amoreun aing bapana salah gewa. Abdas eta rek sare teh abdas awas ngadang ngumput. No meri bisa dikocek make sepriet ala dina kapsul irek otak bajuna teh ngurak we. Hei, abdas rek sare teh. Mau tidur apa? Mau makan? Masya Allah ya kan. Kemarin di India ada orang yang matanya harus dioperasi. Kata dokternya Anda tidak boleh terkena air wudhu atau boleh terkena air. Dia menangis, ya Allah. Lebih baik mata saya buta daripada wajah tidak tersentuh air wudhu. Dia berwudhu terus-terusan. Ketika bangun sholat subuh, matanya bisa melihat dengan fadilah keutamaan wudhu itu. Abdas, dawa mulu, nek tasrifan, nek sorokan, nek dagang, abdas, nek sawah abdas. Wati sarotan lang tabu, di sarahnya bakal barokah. Tukang tani, kupingkan, abdas lah, memeh kasawah. Bakal barokah tani. Ladang tani kabeli mobil Camry model keluar duitnya salamari, HP-na Blackberry, minumna strawberry, bari pamajikan gelis model bidadari bisa melaksanakan ibadah haji, izinan poligami. Mulai maladang tani rugi, timbul daki, nu didanghuni, pamajikan jika kunti. Hayang aing ah. Osok teteh meme ka Sarawah harap dasela. Waduh deui. Ka sawah teh waduh, matak sawah lega ge aku keong. Amin. Dawa mud. Sok amalkeun coba 40 hari akan ada dahsyatnya ketenangan dalam hati. Guru tolong didengar. Berwudu dulu sebelum taklim. Mengapa Rasul berdakwahnya menyentuh? Mengapa Rasul dakwahnya berwudu? Ibu gen utolab teh kedah Arab dasar. Moal siga cai dina daun tales ilmu teh. Cuma sajam areling beres hari itu deui. Kok ngajelema aina nu STMJ salat terus maksiat jalan. Engko sok ka masjid tapi nginyeumkeun duit ka tatangga make bunga. Engkeun si rentenir. Tas atas nusuk nyeman ka bank kuriling tah. Moal barokah dagang nasi ya, tukang warung biasa nama. Tatangga kuring nginjem ka bank kuriling, lihat kurupukna oge. Nusuk nyeman ka kosipa teh koperasi simpan pinjam gitu nih. Bank kuriling aya teh ka dieu? Riba haram, moal barokah. Ulang nyeman ka kosipa, nginjem ka mitoha. Parageun yang mitoha teh duwe ceuleuh beunghar, soalna lega anakna hiji-hijina. Lain campur beunghar, penting mitoha geringan tak eta. Beres hajat mitoha maotan kena. Dawa mun. Bade makan naon? Bade kulang? Bade kasawah? Alhamdulillah. Ilmu itu luas ya Allah. Semoga pengajian ini akan memberatkan timbangan kita nanti ketika di akhirat. Dengan ilmu yang kita amalkan, semoga diwan catatan kehidupan sehari-hari ditampi ku pandangan anu katuhu amin. Langkah yang ibu ayunkan ke tempat ini dengan tujuan silaturahim, dengan tujuan untuk talabul ilmi, semoga langkah menjadikan kita langkah menuju ke surga amin. Bapak dan ibu ari ngaos mah sanes kulami, anu penting mah kaharti. Terakhir pelajar mana? Ridona Allah mah tergantung ridona inung bapak, mungkarna Allah tergantung mungkarna inung bapak. Bapak beunghar inung beunghar mah demi Allah anak teh sok jadi raja. Sakolana ge di SMK plus bari mah santren. Bapak nama baheula boro-boro yang ngaji ka Sukabumi ge dapuh inung bapak jelema teu boga. Bapak beunghar inung beunghar mah anak teh kuliah ka Bandung kos. Mawa laptop, mawa mobil, mawa motor, dah usaha ini tisu balik sore teh keur anak. Bener teh. Sok anak kering, teu coba-coba ka dokter, anak muriah ge langsung dibawa ka dokter jeung ka bidan. Bapak beunghar, inung beunghar anak mah jadi raja. Tapi lamun bapana balangsak, anakna beunghar udah dasar agama, inung bapak jadi babu. Unggal isuk, inung teh teu kenincu ka paon. Jadi ayeuna teh ninin aja ngincuna teh sakelas. Manyai apa duisa. Baik sorry saya haus ya. Tuh tinggali.
Benar kalau bapak benghar indung benghar anak jadi raja mah. Tapi lamun mah balang salaki miskin anak benghar udah dasar agama. Jadi babu indung tawin beja. Mal isuk indung teh nganterkeun incu ka TK. Boga duit ge beak, ku incu dipake meuli lauk cupang. Anak ka Saudi indung bapak ngurus incu. Jadi itu nanti akhir ya mama kedengdinya mama balik mawa onta yang ayo nak ya ayo nama orang ke warungnya beli bala-bala diganong ke nanti ke warung di bebenyong kontak dendong kemana-mana Injuna ngomong enak dong mantap dong cangkel aki mali mata kunaon bah surip mawat lain lupa ngaganong Bapak, nong aki-aki ngaganong ince tos teu pantas bapak hek bahasa dina kitab etika. Bukan kata saya di dalam Al-Quran seorang anak wakul kaulan kalimah berkata yang sopan wakul doa anak kudu ngadoakeun indung bapak wah billahuma anak teh kudu ngajaga kehormatan jaga kesehatan di usia senja teh lain ngurus incu baheula ngurus anak kaina ngurus produksina Kaki nanti kain junate orang kan misal kamu warung diganong kaki nanti pakai kaos sansang nomor 2 dalam kaos nanti karokok digantung-gantung napaku dojo balik di warung teh ini naeun nu geus kolot ngaisin ya geus sia guru-guru mau hapekeun indung mau hapekeun anak sia ka indung awas tah ngomong ka batur ka barudak guru soleh-soleh hari anjeun mau hapekeun incu si anak ka indung tak tuh tinggal ngaji nanti nyalang hunyar eta teh lain ngaji tarangkeun. Oh, sewatan diomekeun. Oke diomekeun atuh. Da beres di dieu ge gegero sak kumaha nya. Balik di warung. Assalamualaikum, dibuka ku istrina waalaikumsalam. Bapak geus di mana? Ieu nangis ya. Ai mama kunaon eta? Nyata si teteh ceurik cenah incun awewe. Cek nina ulah tongdi indung mane ka Saudi bapak mane kawin ya beak we saling pake nyandung ya baik aya nya teh aya wae teh da loba kedah sopan kanu janten sep anak-anak pulang sekolah baca salam beri salam assalamualaikum hei baca salam beri salam masa aku balik sekolah gitu jawa ini makalang madat si maka kolot bapak ganeng eta doma naik anjuru bapak jual doma aing hayang HP saya sok udah ada kakolot hayang HP terus sopan kakolot hayang HP jual doma hayang HP mual sekolah aing mah minggu mah ada pere ya black pejuh aina teh saropan ka kolot hayang motor mio anu racing biar gaul gitu men cikinuna teh teu men geus beberes sih nyata salah rumah udah kayak nama ngeradat mereka kalau teh ini tablet ini soal udah kayak nyeri hati sakapun mah anak teh belajar tolong dengar Anda belum saatnya pakai motor ibu bapak harus tegas ke anak belum saatnya dipanggulkan motor nyah ke anak dedeh ke anak lain ku motor lain ku HP cilaka udah umur sandiwasa diberi motor waktu ngaji kegeliangan akibat bapak tidak tegas dengan kentang tegas orang tua mah nyaah mah ya ke anak lain dipanggulkan motor nges dewasa mah helikopter ke bener tuh aja kenteng tetangga paling udah koyunong mau motoran kaditu kadiu boncengan dengan wanita-wanita yang bukan mahram amin cinta gas kalau teh anak urut ada mau ka inung ka bapak panglikeun cilaka bapak dan ibu waktosna parantos tamu langkung da kieu dengan fisik punten ka panitia pilih aya operasian siap muga-mugi naon dibikin aya manfaatna ya SMK sing langkung majem guruna bapak guru pak kepala didoakeun senantiasa umroh senantiasa ngalaksanakeun ibadah haji daun saga daun nona katurupan daun awi teh ayeuna sugan jaga palukman di ulam deui buah pepaya buah kedong-dong maafin dong buah tomat buah peuteuy tamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.